5 tahun baheula Kabayan jeung Iteung menang pagawean anu resikona kedah misahkeun manehna duaan. Sateu acan eta manehna duaan ngikrarkeun janji satia. Geus 5 tahun teh Kabayan balik ka kampung tapina Iteung mah henteu. Kunaon nya? Kieu caritana. Nyokap. Iya, Abi balik bawa TV ke nyokap. Aku disebut make up asal maneh nyahonya Kabayan nu kieu-kieu teh aku pas keur ngora cara make upan da geus geulis aku mah malah pantulisna sakampung. Aku mah ada main make up. Kapan deh mama sedikit beda apa? Maneh mah Kabayan di kampung siga kieu mah mana nyaho basa anu paratu geus lah maneh istirahat heula huru-hurukeun TV-na aku bade nonton darso. Aku mah hari Kabayan mawon di pikarsa aku ngabageran Kabayan. Geus Kabayan balikan di heula. Nyi Iteung, yeuh Nyi Iteung mah can balik ke Jakarta. Maknya tuh aku nyitung can balik. Bener, aku mah tara ngabohong. Jik we sampeurkeun ka imahna aya teu. Geus we Kabayan rek istirahat heula. Putingna sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah si Kabayan. Nu alesana hayang tepang jeung si Kabayan, padahal mah kusabab si Kabayan boga TV anyar. Janten manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan. Kabayan aya. Aya. Anggap halebet. Asik. Hei Kabayan, gayalah eta mah jadi juragan buka TV gede. Hayu urang nonton TV. Ulah oge nyaman niatan maneh ka dieu rek milu nonton TV. Terang wae niat abdi teh. Geus lah marane nonton TV kudu urang lieur. Nah eta teh siga si Iteung nya. Mana? Oh nya eta mah si Iteung. Ngageup geuning. Mana? Oh bener eta mah jiga digitu nah ngaranna jadi Sailasin. Ane mah Kabayan ieu nya lamun geus jadi artis mah ngaranna kudu alus. Nya sok si Iteung dan kitu leuwih keren. Bener tak Kabayan? Iteung geus ganti ngaranna meureun. Oh heeh nya bener. Atuh carana supaya orang biasa nyusul di Iteung. Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta. Pas tiluanana keur malikir, aya hiji iklan di TV nu sakirana tiasa nulungan maranehna. Iklan naon eta? Hayu urang tinggal. Reporter isisnya eta reporter ripuh jeung eksis anjeun hoyong jadi artis hoyong terkenal sejagat raya. Hayu urang ngiringan audisi boyband di Jakarta. Dijamin arareun pasti terkenal. Hayu enggak ngiringan. Kabener pisan aya audisi jadi boyband. Cenang Nanang ayo urang ka Jakarta sambari nyeuleuh Nyi Iteung. Setuju? Asik jadi artis. Maneh mah demi nulungan sobat kuring satuju. Isukana Kabayan Cenang sareng Nanang teh pamit ka Jakarta. Tos nepi di Jakarta tiluanana teh langsung ngadatangan tempat audisi boyband. Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV diuk di hareupeun TV. Mana si Kabayan teh cenah rek audisi nah teu aya-aya. Tah, geuning aya oge si Kabayan teh ambu bade ningali saha aranjeun. Perkenalkan nama Abdi David, wasta Abdi Kevin. Nami abdi Cecep.
maneh manya ngaran orang jeung si Nanang teh geus alus-alus David jeung Kevin ari maneh cecep pamaneh dasar. Pas kabayan cenang jeung Nanang rek nampilkeun bakatna sora kabayan ujug-ujug serak ambu teh langsung mere jahe ka si kabayan. Si komentator bingungeun, anjeun sadayana ge pasti bingung. Hayu urang tinggal adegana. Jang jahe-jahe. Naon ambu? Iya jahe sok atuh enak lah. Jahena. Nya ambu nya abdi minum jahena. Nuhun ambu nuhun. Nya sami-sami. Buru atuh kabayan, dahar jahena bisi si komentator ngamuk. Arek nampilkeun moal hararese kitu oge. Nuhun Bu. Sanggeus audisina rengse komentator nangtukeun saha pamenangna. Teu disangka-sangka kabayan cenang jeung Nanang teh janten nu menang janten boyband terkenal anu ngaranna boyband host. Kabayan akhirna patepang jeung Sailacin dina hiji acara. Lacin, tu sabab abdi mah alacin. Kumaha tah kepananjeun ka boyband host anu pada tanya tapi na tiasa naik daun. Oh my god, murah abdi mah nya. Abdi mah tiada tandinganna. Anjing yakin? Insyaallah abdi mah yakin sesuatu pisan. Kabayan aya. Nah eta teh si ganyi hitungnya. Heeh si itu. Heeh si itu. Ngaco ah. Bentar. 3 3 Jahe jang jahe. Kamu nggak ngasih 3? Jahe jang jahe. Terus gua kan Naon? Akulah penunggu proklamasi sedia Buru atuh kabayan, dahar jahena bisi si komentator ngamuk. Mana mi anjeun Syah Lacin ku sabab abdi mah